munajat sabab didinya sakurilingeun tempat-tempat ijabah ngan urang dipanggil didinya sok minta cepet masa urusan dunia baru udah urusan bisnis, urusan karir, urusan di kebun, urusan di warung, di mana ngan kade ulah poho bisa ada keterlanjuran berdoa mulai lain nepi ka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa arsalana ila adai manasikil hajat bi baitihi wa mu'tamiran bima sya'irin. Nahmadullaha wa hamdihi wa naskuruhu haqqa syukrihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa atimul hajja wal umrata lillah ila akhir ayat. Al-Qur'an fa'al ulama bulu-bulu makhluk anu liku ilmu cepat kepada berkhusus atau mukarram kesana Aceh sadaya para asatid wal asatidah para sepuh ini sepuh tokoh-tokoh anu disebutkan berkhusus sadayana calon beliau Rahman Wafdullah, para calon hujjah di Majalmi insyaallah pelaksana Sohibul Maksad Sohibul Walimah Ibu Kakai didorong dirojok warga-wargi dijuluk direstu sampung salina baraya datana kolega sanak ahli famili aupun dan sahbina dan berasa syukur di masa akhir pelaksana Bapak Haji Ade sendiri sareng Ibu oke Kang Haji Wawa Haji Yuyun. Alhamdulillah Ibu Bapak hadirin wal hadirat ikhwahina dipayung dan sampai manjatkan puji rasa syukur kepada Allah zatkan faratos maparingkeun segala curahan limpahan keutamaan keberkahan kejembaran nikmat demi nikmat karena harus kurang sadaya bil khusus nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat budi kadang detik udah ditakdir Allah biasari mengumpul muajahat muakalah mujalasah dinaji makoma nu insyaallah fi berkah hiji urang sadayana tuntas ngalaksanakeun ibadah saum lajeng urang sadayana muatan kali kadeuk mika kuat mulia muatan kali kuat silaturahmi melampungan dari pamasan awal di urang sejak halal bihalal kedua urang sadayana sejarah pak jajah kupanguna bil khusus ikhwafillah urang wargi saiman saiban urang ditakdir ku Allah pengen kabina insyaallah katabu KTPIH al-Ittihad 25 Mei marana bade cengkat mantungkeun urang sadayana di nararaga Riflah Muqaddasah perjalanan suci melaksanakan ibadah haji sinarang umroh daya sanes sadayana ulah hadir rukyah dina isa'a disuhunkeun meninggali
luntur kau putri prasmana suci ati sadayana rampak jajan uang. Mudah-mudahan aranjeunna dina ngalaksanakeun ibadah haji sinar umroh dipaparikeun kacembaran kesehatan dibenteng di aum di kuta di tantayuna kusadalah kasayan ridho rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sampurna ngalaksanakeun haji umroh langkung daerah mulih kembali kalau ngumpul sareng keluarga beraya tatana sadayana bari rebo kuhiji detail brand mampu mulia di sisi Allah menggaduhkan detail haji hajar mabrur mabrurah makbul makbulan amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat ikhwatillah ulang sadaya date diparentahkeun pikeun minta maka disebut ulang teh jajalu bahasa Sunda upami dina kamus keluar minta jajalu teh merendahkeun diri pikeun berhadap kajalmi antara PPH Nusanes dan hiji kaperluan ulang maka disebut musafir itu jajalu. Daya sanes anu dijaluk nu disuguhkeun teh adalah doa. Saur Rasulullah dina urusan doa mah perang anjeun penta disawae. Sabab anjeun teu nyaho tina lisan jeung mulut mana doa nu bakal diijabah makbul bagi tembus ka revolusi. Jadi pemiurang Pak bade kalaksanakeun hiji kegiatan hiji maksud saya udah doakan abdinya untuk doa itu luar biasa jadi nyebutkan doa bahkan sekarang tidak safar ahatukum di mana hiji perdina hiji salah satu di antara anjing tekayakeun perjalanan lantai ya Allah maka kudu muadaah teh pamit jadi pamit berarti kebijakan para ulama luar biasa. Di level doa ibu bapak, ayat sama berarti hiji level yang paling tinggi itu doa Rasul, doa para nabi Allah. Rasul terus ayat, Nabi terus ayat. Pancingan dan kurang banyak yang doa di Nabi teh, kurang membaca sholawat. Apa? Upami kurang membaca sholawat, selanjutnya Nabi Allah nyiptakeun hiji malaikat anu berdiri di pusara kaula. Jadi kayak kami ibu bapak jemaah haji di Banten Pak 8 kali beribadah ke Arab jantan diantawis eta teceng. Jadi ayat jamaah dibuka Allah kasabna. Jadi kasab teh mungkin pandangan hijab gaibna. Ketika di Raudhah itu cari hari weus haji abdi ningali di makom Nabi itu ayat salah satu gedeg 3 jalmi haseup tapi itu mungkin orang-orang yang dikasahkan ke Allah memang selalu bikin jadi Allah menciptakan hiji malaikat berdiri di pusara kaula maka diberikan tugas semata-mata umat kaula memberikan membaca sholawat hatta arja al-alam dari seluruh pelosok bumi maka eta malaikat berkata iya Rasulullah fulan bin fulan sholat alaika si Anu bin si Anu bersolawat kasalira maka seorang Nabi kumah wa ajabahum kaulah respon ngejawab ngadu berarti dijawab di walahu Nabi sholawat yang pasti itu adalah doa Nabi itu Pak jadi dalam kurang mau sholawat sanes ke Nabi-Nabi itu hakikat apa gak respon feedback di Nabi kurang doakan itu jawaban Nabi mafhum kholafahna implisitna itu adalah doa dan salat wassalamualaikum salam Nabi maka didoakan diri pribadina jiwa ragana keluargana asabna hirup kehidupanana agamana dunia akhirat dina gergama doa Nabi semua urusan betul nomor 2 Nabi pasti ayat maka ada disciple doa sareng Nabi mana doa ibu Rama kalau jadi putra maka sareng Nabi doa itu bapak kalau jadi anak kadoa Nabi ala umatnya seperti doa Nabi ke umatnya maka mesti menantang ijabahnya Allah ya dia Pak Bu urang teh dua posisi hiji urang sebagai orang tua sebagai ibu jenderal dina setiap ratapan panjatan urang munajatkan maha kawasa oman
ulah henteu ngadoakeun barudak urang. Sabab level doa urang sebagai indung bapa anu jadi anak seperti doa Nabi ke umatnya. Nu kadua urang sebagai putra bener utami magadu kana ibu Rama maka rek naon wae ulah henteu minta doa di ibu Rama. Gitu. Itu level kahiji. Nah ya jalan teh tadi. Itu cek di datang berapa tinggal telepon dengan poe lepas nyewa bus kemana cara boleh sombong Sunan Giri, Sunan Bodang, Sunan Muria, Sunan Kudus, wah dekat berapa kabar gula Cirebon saja bin akhir di Malioboro jajan di Jogja traveling segala mana yang benar berkah para wali hari ini bapak itu dibeja kebelet tak udah nuka dua doa sebagai eta level mana doa wali para wali Allah udah terang para wali Allah teh saha di mana jeung mana sabab itu wali dirahasiakeun ku Allah tidak ada orang yang hafal wali kecuali wali deui bener nu beunang pangijabah ka Allah orang soleh anu beunang keutamaan karomah ya Allah salah satu keunggulanna doa tembus ka langit nepi ka Hadratul Qudsi. Tapi ulah itu serkan jeung Nabi. Ulah pesimis. Aya doa nu sehat jeung wali. Naon eta? Doa jalma dina halaqah, dina majlis, dina kumpulan, dina riungan, lamun leuwih ti 40 jalma. Geger meminta doa untuk satu harapan, maka eta jalma nu ngariung leuwih ti 40 jalma. Kadoa wali seperti doa seorang wali. Mesti menang ijabah. Para ulama ahli sunnah bijak dibentuk hiji halaqah didinya disebut walimah. Walimah diparentahkeun opat pak hiji budak lahir ka alam dunya ngumpul ariung disebut walimatul akikah. Nu kadua budak lalaki disunatkan ngumpul ariung keluarga konal tatala doa disebut walimatul khitam. Udah gaduh putra pembagat istri kawin sadamina maka hadiran minimal 2 keluarga najak ke Allah disebut walimatul urus walimatul nikah. Termasuk anjeun angkat-angkatan maka kalian waktu kemudian anjeun meminta izin maka dirinya biasa sok ngariung riungan dipulang disebut dengan walimatul sofa. Paham dan ya. Jadi bisa mengaminahkan gitu tuh itu teh berdasarkan ilmu gitu Pak. Jadi asal jadi eta walimah teh dua pemahaman hiji urang nu disebut jaman walimah teh nomor kadua ngumpul ngariungkeun doa. Maka eta budak leuwih 40 jami kan tenan ieu sabab budak tadi martabat jalma nu ngaduna langkung 40 jami keur hiji tujuan dina halaqah doa iwali seperti doa seorang wali nu mesti mendapat ijabah ya Allah. Kakak ya teh ibu ngariung kumpulkeun urang tepat tadi teh jajalu minang saraya hayang didoakeun itu masya yang menang doa di sadaya urang hadir di dieu hiji urang sebagai ngahadiran tidak ada kehadiran lamun urang dikupai di kieu benar diangkir di gengsir lagi eta teh sebagian tina akhlak muslim hakul muslim ala muslim hak muslim dengan muslim teh ibadah angka wajib dulu lamun anjeun diangkir diulang mesti anjeun Tuhan dari sekian undangan anu martabat paling tinggi hiji bener martabat urang diulang kana walimatul urus. Dugi kalau kurang haja walimatul urus Pak kemudian orang ngajak ke hadir kan nikahkan gitu terus orang dia nak saya di akan nikah misalnya bina orang kira masya Allah orang tengah hajat maka kita sareng Nabi pakon asallah wa rasul kita jamaah geus asup karena gerbang kedurhakaan Allah jeung Rasulna lamun ngahajat orang dibuai kudrin pauduran tengah hadiran walimah nikah bener nu kadua martabat wahuman ketika jalma diulang ku seseorang dimuliakan Allah. Siapa orang yang dimuliakan Allah? Duyuk Allah, duyuk
duyung Abdullah calon tamu Allah. Lamun jama geus dicalonkeun tamu Allah, eta jama dipilih jadi pribadi agung. Kemudian eta keagungan dipilih Allah sebagai tamu Allah, sebagai calon Abdullah, sebagai duyung rahmat anu maha welas asli. Henteu mere penghargaan ka urang kumonana berarti urang geus ngahijikeun diri jeung frekuensi Baitullah. Ulah kira 16 tahun beribadah ngurus KBIH rata-rata Pak upami dina ya cek dina ngobrol terus masih gitu saya sampai dirian sok seloroh gitu. Ibu piraha hoyong ibadah haji kita teh pamitan mas survei tapi survei secara ceng bibi mah waktu setepat cenah meni kaparikat haji kapati-pati kabayang kumeleunah meni kolebatan Baitullah teh ceurik balik teh basa hadiran syukuran haji orang itu di bapak saya kira ngalamin bayang haji ceng basa hadir syukuran haji balik ke cenah nyukat Cipapun ceurik sababat ngumpulkeun baru lalu bisa dijual bapak yang haji 86% Pak dibuktikan bahwa jamaah anu melaksanakan ibadah haji teh jamaah bener anu pernah hadir menghadiri bener walimatus safar haji jeung umrah. Itulah sebab diri ketika orang masuk kana piungan eta ulah dikira geus ngahijikeun diri jeung frekuensi Baitullah. Calon tamu Allah. Gitu. Masyaallah. Da lamun urang ngahajat ulah mun syukuran haji teu hadir kita teh geus ngahilangkeun kesempatan diri lebih baik ke diri urang. Itu jadi sebab inayah, hidayah, petunjuk, motivasi dirinya aya. Nah, mudah-mudahan hadir di dia teh sing tahun-tahun payun bade dongkang ngersani takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sok sanes lebih payeuna dalam 18 tahun dalu teh baik iblisna. Jadi lamun Haji Yuyun sama Haji Wawah teh Pak Haji Ade sabaraha teh Bu Haji nu daftar 2015 15 nya 14 atau 15 Pak kita Mei Pak data kursi main data Mei 15 berarti 10 tahun Bu. Coba ayeuna mah 18 tahun 18 tahun Garut nungguan. Jadi lamun Bapak daftar ayeuna 2000 dan tapi 25 tambah 18 kira-kira dari 2043 pihi diteun teh eta teh daftar kamu itu kira daftar bae lillah Allah kan daftar benar Masya Allah. Jadi urang masa hiji satu kewajiban pikeun urang hak muslim pikeun muslim ibu bapak insyaallah kenging bagian hal keutamaan hadirna dina acara. Amin ya rabbal alamin. Benar. Maka sareng Nabi pintar doa di sahwai. Ieu kewajiban urang teh ngadoakeun Pak. Oke. Pribadi sekali ibu bapak sekali nu bade arangkat aminkeun nya. Ya gitu. Amin dan bade angkat nah doana urang jamaahkeun sadayana. Ibu bapak ngiring sadaya. Angkat pandangan Pak. Bu kaki. Sebab urang teh lamun ngadoa teh idza sa'altumullah fas'alu bi butuni akufikum jeung Nabi. Di mana-mana anjeun munajat ka Allah teh fas'alu maka prak marenta akufikum angkat leungeun anjeun. Butuni teh dampal beuteung dampal. Itu. Da urang teh sunnah. Ibadah sekali ibu bapak sekali ngiring kecuali nu bade angkat aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yahu sa'yan maskuran wa dhanbahu dhanban maghfuran wa amalahu amalan mutaqabbal wa tijaratahu tijaratan lan kabut ya alima ma fis sudur
akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur jawadahumullah at-taqwa wa ghafarallah dzunubahum amin ya rabbal alamin. Atas doakeun sadayana mudah kadua titip urang kajamaah di ditu bade angkat udah licik ibunya Pak. Jadi urang tos didoakeun urang oge di ditu panggupaikeun buka kai sadayana Gusti sanes wektu abdi pun lanceuk pun bojo nu ditakdir dongkap ka Baitullah ngalaksanakeun haji umroh tapi upaya oge kudu ditakdir salira gampilkeun warga-wargi abdi baraya tatangga kolega sangat ahli pamili anu mau ngumpul bil khusus dina syukuran abdi harita tahun-tahun bade dongkap mudah-mudahan ditakdir dengan takdir Gusti angkat ibadah haji maupun umroh amin. Nu kadua tadi raceng udah tembak satu kami substansi naon Pak sasanuk kamu sasanuk teh tidar kalau sasanuk sejanjungkeun dihapunten kunaon penting bujang-bujang maka ulang Rasulullah ngadoa teh wukuf di Arafah sedangkan eta martabat doa Arafah sedangkan jeung Nabi ditaras ku sahabat ya Rasulullah doa nu mana doa di mana nu paling diijabah. Nabi mana? Iklam doa Arafah. Ketahui banyak. Tidak ada doa level tertinggi ketika dalam situasi ngadoa seperti doa wukuf di Arafah. Jadi ibu eta teh masalah. Apa teh ulah wukuf di Arafah? 6 jam. Tinggal bintang tergelincir panon poe. Lalu urang salat pohon, kemudian urang menyimak khutbah wukuf, lalu urang dirinya calik dina tenda sampai terbenam matahari. Bener, emang waktu maghrib sedikit. Eta 6 jam, ditutumuan ada 10 tahun. Jadi hayang dilantik. Sabab adalah al-hajjul Arafah, haji Arafah. Lamun eta haji puncak dina haji wukuf, maka patut ngap-ngapan sakarat sakempari paus menyebut sakari wukuf teh. Wah, ambulan pembaliut, upami jadi di rumah sakit menaon yang saja bila tidak bisa. Wukuf masa berarti anu lain dibadalkeun jeung sajabina. Urang jumroh biasa dibadalkeun punten lamun urang tawaf bisa mayar dam. Ketika wukuf tidak bisa sebab itu adalah inti haji, sebab haji adalah wukuf di Arafah. Eta teh 6 jam dilantik jadi haji. Sedangkan 6 jam eta lamun daerah provinsi lain mah nepi ka aya nu nepi ka 42 tahun bae Inggris buana. Ayeuna jemaah mah ayeuna lamun daftar 2014 berarti 11 tahun hayang nunggu 6 jam eta. Bener. Tah naon anu paling ciri-cirinya? Kesempatan berdoa urang ka Maha Kawasa. Sabab doa dirinya teh doa makbul bahkan terbuka ijab 200 pintu rahmat diaminan ke 70.000 malaikat yang tidak ada di dalam waktu yang lain. Bener. Nabi ngaku diriung pak bukan sahabat lajang teh dah tapak daku di tena juga urang ingkap kelek kata wis nonton Nabi cik Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfar lahul hajj. Gusti hampuni jalma jemaah haji semua dosa-dosa jemaah haji ampuni Rabb wa liman istaghfar lahul hajj sang jalmi dosana nu dipanggentakeun hampura ku jemaah haji. Jadi Pak dina doa ieu teh ibu urang teh hiji urang nyeungkeun ampunan ka urang istighfar tobat kadua umat kudu becrek kudu berbagi pamentakeun hampura pang istighfarakeun batur gitu. Demikian hadis redaksina doa eta Allahumma ighfir lil hajj Gusti hampunten dosa jemaah haji wa liman istaghfar lahul hajj. Dan dikeun doa ti Nabi jindodak dosa jalmi nu dipamintakeun hampura ku jemaah haji apa teh diwarar ku Allah langsung Jibril bejakeun ka Muhammad doa bener masa Allah dosa-dosa maranehanana dihampura ku kaula anu berurusan jeung kaula ila basuhum bainahum ba'duhum ba'd kejaba kecuali dosa maranehanana jeung maranehanana
wayahna eta kudu beres islah bainahum, kemudian kudu silubarkeun suluh ikrarkeun kudu istiqlal di antara manehna. Maka berat dosa manusia jeung manusia teh naon kaparyogianna doa Nabi wae, bahkan eta wukuf di Arafah doa paling tinggi Nabi doa sampai jadi rekomendasi ditolak kok. Naon urusanna bahkan dihampura dosa jelema jeung jelema, urang jeung urang hakul adami sebelum silih ismahkeun. Masya Allah, punten masa kapagi we surga jeung Nabi doa dosa teh tilu. Hiji zulmun salasun, ari dosa teh aya tilu warna. Zulmun yaghfirullah, aya dosa nu langit langsung diampuni Allah. Cara Allah mengampuni dosa teh mana? 13 cara. Aya dosa dipupus ku tobat jeung istighfar urang. Nomor kedua aya dosa nu biasa ku tobat jeung istighfar kan. Baru diampura ku Allah lamun eta jalma dibere musibah. Malah aya jalma anu mantap, aya dosa nu teu biasa ku musibah, baru dihampura lamun eta jalma dipaparikeun udur. Jadi keur jalma iman mah ibu setiap udur sakit apapun urang menderita sakit pakai pedas kifaratin Allah jahanam. Bahkan saur Nabi mana? Anjeun demam hareeng BPJS kurang cidatar mah BPJS teh batuk pilek jeung salesma teh singkatan salesma mang saluran leho macet eta teh demam teh muriang curang mah neutna eta teh kifaratina uap jahanam. Ketahui kita jamin teh bahar gentas kan Nabi teh berdiri di satu pos mencilatai kemudian umatnya nyabrang sadaya, maka Nabi mengingatkan Allahumma sallim ya Allah selamatkan ayo lupa ayo ramal tiga udah bina naon sakitin saja bin ayo begedik ayo sewa kalbati seperti kila bener. Maka eta jalma mukmin teh ketika uap jahanam kaluhur 70 tahun perjalanan maka panasna eta uap jahanam bener maka rasa ku kaum mukminin sabab semua sudah terkiparakan ku pernah dipaparinkeun udur demam hareeng luar biasa macam-macam urang bujeng-bujeng uap jahanam itu haji lalu presto di bumi halang ibu-ibu lalu presto kapan presto kayak nul menjadi kieu ya teteh moncor gitu lagu itu kamu tos empuk mah teh majik cik ibu pirajenan sangeun gua uap presto garas cik umah molon anak eta teh uap dunya komo uap jahanam. Jadi demam eta teh kiparatin uap jahanam. Mata upami urang udur punten payah para sing sobar ulah lebay ulah alay komo kara subahana yen eta teh jalmi rek dibersihkan cara Allah bersihkan dosa teh ubring. Bahkan seueur jalma anu udur payah udur parna lain kumpul poea mingguan bulanan nepi ka tahunan geletuk maot ruhna kembali ke Allah dalam keadaan suci seperti bayi sebab semua dosa jeung nodana terkiparat dibersihkan kulina jeung beratna udur di sisi Allah. Cek ibu di wadah senaraskeun. Jadi ibu-ibu mending keneh di dunia teh urang teh diwit berwit ku panyakit, kemudian urang teh cager itu datang ieu panyakit teh ayo we geringan. Tapi ibu asup surga. Daripada ibu bapak urang teh cager tara pernah gering jebal baduin jaga sagala nyampak sagala kahayang aya sagala urang teh jagoan ringkas sagala kasorak, tapi ibu bapak asup surga di mana? Mending ya sing sareng nah upami urang udur kade eta teh nikmati cara Allah bersih aya dosa nu teu biasa ku tobat istighfar teu bisa ku musibah teu bisa ku panyawat baru dihampura lamun eta jalma dipamintakeun hampura ku mukmin sedek tadi pika urang wukuf di Arafah doa pamintakeun ampunan saja binti ka urang teh ka batu ibu Rama ala putra sebelah rumah jeung sajabina doa ibu bapak yang murah gara-gara hidup ku anak doa kaum mukminin jeung sajabina ahli kubur kalau bagfirlahu warhamhu dihampura Allah bahkan orang berwenang tapi kada di rukun khutbah khatib Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal berbagi
nomor kagenap aya dosa itu bisa dibungkus ku eta baru dihapura ku Allah lamun eta jalma migawe amal soleh. Jadi rahman rahimna Allah, adilna Allah, jeung gofurna Allah na hiji. Setiap jalma mukmin melakukan satu amal soleh lain bungkul jadi pahala. Tapi di balik eta manehna jadi pembungkus dosa. Keluar jumpa di Allah, innal hasanah yudhibnus sayyi'ah. Saya sudah setiap amal soleh menggugurkan dosanya anak Allah lain ukur pahala boleh catat tapi sekaligus juga gugur dosa. Ibu bapak udah ini pengaji urang tadi silaturahmi ngaji diundang dan saja bina ulah lain lengkah nak lengkah sejumlah lengkah. Masya Allah ghafarallahu lahu dzunubahu bener khatwatul pikul khatwah setiap lengkah teh gugurkeun dosa menggugurkeun dosa jadi pahala jeung derajat luar biasa termasuk umroh. Al umroh ila umroh kafaro ma bainahuma antara umroh jeung umroh teh kifarat terus salah satu mun didoakeun ku urang keur jemaah haji mana maka tujuan haji rek urang mah dosa mata tadi bogo dan bahu hampura Gusti dosa-dosana jeung sadabin termasuk urang ini maka tugas salah satunya urang salat urang tawaf, urang munajat, urang tilawah, urang itikaf, urang menatap Ka'bah, jeung urang taubat ka Allah. Jadi tujuan salah satu ibadah haji teh urang teh bertobat ka Allah. Dari saleh urang lemah neudeut, urang dieu mang loba duit ayo we panen saja bina kemarin panen dina cabe panen dieu regana 100.000 dina kol dina oh mak ayo kurang umroh jeung haji geura daftar jeung haji mang maloba keneh dosa ieu teh resep keneh doger resep keneh kabayangan resep keneh museup terus kumaha kewe dek daftar haji jeung umroh teh geus eutreuh gitu geus resep Allahu Akbar bener rumah loba keneh dosa cik saha Masya Allah ini rek nepi ka iraha lamun urang daftar umroh rek daftar haji rek membuat orang yakin jadi jelema bener. Yang salah banyak itu bahwa jelema anu umroh jeung haji adalah jelema anu geus bersih tina dosa. Justru salah satu tujuan inti melaksanakan haji dan berangkat umroh itu rek bersih dan dibersihkan dosa kau. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Anjeun kudu pagancang-gancang pikeun maraih ampunan ti pangeran anjeun. Naon sari pagancang-gancang teh? Gerakeun upaya jeung usaha ikhtiar maksimal jeung optimal fisik pasir kesik pesak semua hayang beunang ampunan naon sababna ulah dosa sampai kabawa ka akhirat itu jika kudu dituker kudu neraka jeung azab neraka badar pangoreng-goreng pangbalikan hayang tuntas semua maka salah satunya amal ibadah urang haji umroh teh salah satunya hoyong dikumbah dosa Allah Subhanahu wa taala. Beda diseureuh dosa teh urang maka terangkeun sadayana mah cekap wakos. Jadi 13. Merkadua aya dosa sareng jeung Nabi layak Allah. Aya dosa nu moal diantep ku Allah. Naon ya Rasulullah anu dosa nu moal diantep ku Allah teh basuhum bainahum ba'duhum ba'd. Kegorengan di antara rajin, dosa di antara rajin. Mangkala mun beres di anjeun di alam dunya sini islahkeun, sini lubarkeun, bener? Masya Allah, maka eta dibawa ke akhirat. Maka ingis kumisi rempang ku surga. Jalma ka di akhirat teh Pak dipanggil atau diseberang-seberang, dikonfrontasi, dipenakeun gitu. Maka sareng kami, ulah pindah hareup, tidak dibaskeun ibu bapak jadi. Maka dirinya kumaha, hei saud Allah. Saha jelema anu pernah berhubungan jeung jalma ieu, muasyarah, bergaul, mana kolegana, mana barayana, mana tetanggana, mana sanahna, mana ahlina, mana pamilina, mana relasina, semuanya ngumpul Pak. Maka jadinya la tazulu qaddama abdun fi yaumil qiyamah. Mau bisa bergeser kaki seseorang di poe kiamat sehingga mempertanggungjawabkan jadi panitia. Subhanallah. Sahnu pernah boga masalah jeung jelema ieu. Abdi Gusti, wadur bahada, wa khalal hada. Pernah nunggul si eta teh nunggul kuleungeun nunggul ku ucapan nunggul ku kebijakan teu bijaksana sarua nunggul teh abdi Gusti bener aja bener
agihkeun teh Pak naon aja wakiu-kiu ngaku naon aya pertanggung jawaban salatna dibikeun ka jalan nu dibeureum ngandri deui Pak zakatna dibikeun terus tadarusna sedekahna infakna salat sunat saumna terus nepi ka beak aya satu kasus ditanyakan kepada sahabat ya Rasulullah kumaha upami hiji jalma saet amal saetna sementara nu nabi babake tina kagorengan manehanana mangka Pak unggul nabi kemudian cengkat makanya papadeut ainahu ngomong cisocana naon sareng kanjeng nabi asadunas hasratan fi yaumil qiyamah ya beli ingiskeun jelema panggoreng mereka dina poe kiamat nu kaduhung dina poe kiamat maka eta jalma lamun beak amal hadena dibikeun mayar kagorengan ka batur kemudian loba keneh menagih maka dosa-dosa jelema nu pernah dianiaya diseling dihijikeun jeung manehanana beak habis amalna kemudian ditamrukeun dosa batur maka disebut atadruna manil muflisun manehnya jelema nu bangkrut bakal teh diangkat mana eta jelema nu kitu beak amalna semua terlihat fitnah dicontohkeun kalawan teu sopan teu hormat kana sana neraka bari saruan ti langit khuduhu faqulluhu subha jahim masallu masyaallah kaula teh butuh hiji hambaan alus jeung Allah unggul tapi maneh goreng jeung barani maneh goreng jeung tetangga maneh goreng jeung kolega maneh goreng jeung sanak jeung ahli pamili maneh hanyeun wae kagorengan jeung kalacutan tina kecap jeung gijek tina tindak jeung tanduk selalu berbuat aniaya maka dirinya kudu bebas urang di alam dunia komo harta martabatna urang rek ka tanah suci haromayu dua kota suci Mekah Madinah rek memenuhi panggilan Allah Maha Suci ieu perjalanan teh suci disebut rihlah muqaddasah ingis kubisi lamun teu mama jiwa jeung rohani anu suci dina hakul adami sieun kamabruran ka hijam teu beunang gara-gara dosa di antawis urang sadayana can pernah saling bubarkeun tapi Bu tina sanubari anu paling jero urang teh bukakeun pintu maaf pintu urang sadayana memaafkan ngamaklum ka hamba Allah anu bade cengkar angkat ibadah haji ngamaafkeun sadayana ngahapunten sadayana gitu Pak jadi masalah urang kasieu Pak dosa manusia Allah Akbar maka disebut tahalul teh ceng dina agama mah disebut aya 5 tahalul teh hiji tahalul teh berhalal-halalan jadi aya halal tahalul bisalam teh halalna eta perkara teh ku salam naon salat maka disebut salat teh muqtatahatun bi takbir Allahu Akbar disebut takbir al-ihram teh takbir ihram artinya ulah-ulahkeun sesuatu namun aya WA jeung sadabina mangkari balas salatu diteukeun mangka engke kata halal mun salam assalamualaikum kita disebut tahalul bisalam kedua sesuatu yang tidak boleh dilakukan sebelum datangnya waktu mana dina saum tahalul bil waqti can waktu maghrib mah can halal nomor katilu punten yang disebut tahalul bil iqrari naon bil iqrari teh dosa urang teh urang jadi lamun can ikrar mah hapunten abdi nya hapunten abdi teh pernah anu jeung saya lamun teh kitu mah hapunten belah lahir batin kerentaskeun dina mana kuduna mah urang teh ikrar teh maka dihampura tahalul bil ikrar ya jadi tahalul bil hal dina umrah jeung haji geus beres sembarang kaya maka tahalul ngeureun atanapi neuteuk motong rambut maka rangkaian terakhir dina rukun umrah jeung haji tahalul eta tahalulna bil hal teh pada melan aya di nomor kalimat tahalul bil aqdi ku akad nikah itu naon panganten kemudian can akad nikah teu halal ka urang bobogohan budak di kebon jagung di India Afrika Turki Irak dikasih kesok ilmu nah eta teh nikah geus akad nikah halal
rek make jurus naon oge sabab geus akad nikah dihalalkeun rek make jurus ke temen sakurawil wajib wah sorot tekok ping sajabina leuwih kudu bagus masyaallah rek mau nyampai senok ngente ojek nikung berpejeng kok cak-cak euy rek dikilikeun di pondok namok cak-cak euy sagala rumah pek da geus akad nikah harta sibuk naon jadi kurang teh bebas ke anak bebas ke mana urang pikeun ngahapunten ka wargi urang bablaskeun bebaskeun hapunten mudah-mudahan anjeunna teh nyanak tumpah dosa-dosa teu adami wah halo ya pertemuan teh itu sejak asakur bin naon tasakur rek teh syukur kumaha kudu kakai sareng sadaya wargi tadi Pak ngantos 11 tahun kurang lebih mereka dua lebih tinggi itu mana jadi tahu Allah diaku wabdullah delegasi Allah duyuk rahman kamu maha welas asih duyukullah kamu Allah bujang-bujang harkat martabat kamu nu disebut tamu Allah urang bertamu jeung manusia boga aturan tersendiri bahkan ada urang diatur ku fikih bahkan hadis dina syariat Islam tamu urang manusia apa mendapatkan kemuliaan sampai dari ukuran iman hiji jama ka Allah jeung ka apa akhir man kana yu'minu billah wal yawmil akhir al yukrim doibah sajelema iman ka Allah jeung bae akhir hendak kudu ngamuliakeun tamuna amun Pak ibu bener jadi lamun urang saya ngamuliakeun tamu teh kieu salah satuna ibu inna min sunnatin nabiyyin ma'a doibahu ila babidar termasuk sunnah di para utusan lamun urang ngajajakeun tamu kalawan pantok jadi lamun urang teh kata tamuan lagi kata teh dina Islam kata pribumi cecai teh sanes teu sono abdi teh aya di Mariogi atuh nyai meuni teh cai-cai acan urang teh basa basa ah keun biasa dipetkeun sanes waktos rusuh urang teh pat menjalin dana madina urang ngabukakeun pantok pribumi teh lalu tamu keluar acan enteng eta teh standar minimal nungguan di lawang pantok ma'a doi pahu marangan tamuna ila babidar nepi ka lawang pantok eta teh standar minimal pas kenging inna min sunnati nabi bahkan sunnati para nabi sanes Nabi Muhammad unggul kadua aya leuwih nanti kali dina kitab Duratun Nasihin sahaja apa nu ngajeurkeun tamu ila babidar dina lawang pantok nepi ka 7 khotbah sapar khotbah maka 7 mereka ditutupkeun ku Allah 7 pintu neraka bener nu kadua aya hukumna sahaja apa nu ngajeurkeun tamu 8 lengkah dina pantok maka dibukakeun ku Allah 8 pintu surga. Jadi 7 pintu neraka, 8 pintu surga. Jadi sekian pintu surga. Nah, darul qarar, darul khulud, darul jalil, darul naim, darul salam, darul adan, darul ma'wa, al-firdaus. Semua yang ada dibukakan. Maka patadhul min aina abwabi minal jannati sah hebat Pak. Memuliakeun tamu dan pilih hayang pantau mana kok anjeun serau. Dan pribadi semua teng jadi ngaji lamun kan lamun di panto teh resep hajinya kalawang eta dan 5 lengkap jadi dina hadis mah teh 5 lengkap haji maka saya ini kata teh anu orang ka malaikat teh pokona mah diletikan pelengkahna jadi 8 soalnya mun dia kan 5 eueun hadis 5 kalina teh kacantang dina gerbang teh mun bumi mah yeuna lega jadi aya 16 lengkah eta bener pas naon sababna kok eta dan ayat atuh di bumi teh cecere teh lain teh somanya eta geus wah cicing nyai geus kembali cicing bener eta seman teh ukur diselop di mulut kos kaki di lawang cukur ada patong beda oh ini tuh mau golong dan bener cepet teu cerita pokoknya iya karena Allah Akbar, bener Pak, tamu Allah. Maka naon ka haji lamun abdi jadi tamu Allah. Catat Pak. Allah maparingkeun jamuan yang demi Allah semua jamuannya itu disyukuri Allah. Sebab tidak diberikan kepada makhluk siapapun, hanya Allah memberikan bagi mereka yang menjadi tamu-tamu mantan. Naon haji, awas. Jadi ulah haji. Hiji Allah maparingkeun keberkahan tersendiri urang
bisa natap Ka'bah Baitullah. Oh Pak, gini sanajan urang Garut kudu bangga boga kota suci Pak urang Garut teh. Masa Allah beri ke sukareda, tapi saya asup ke kota suci saya mengikut urang umroh teh. Balik ini tinam subuh tidak terbalik ke guru murilingan beneran suci. Beja geus tawaf jeung satuluy ka informa ka itu. Ari balik ka bawa korma ceket kulit gitu nya tentang kunci ka sukareda heula. Bebeja di mana nya umroh di tanah suci. Masya Allah. Awas urang teh teu Ka'bah eta teh ibu Ka'bah Masya Allah keberkahan tersendiri sabab eta bangunan disebut Baitul Maqdis rumah tua Baitullah rumah Allah makanya sebagai suatu simbol dengan ketika jadi itu teh Hadratul Qudsi Baitul Makmur aras ke tengahna dina simplina bumi maka kahanapna eta asna teh dina Ka'bah. Awas kautamaan Allah memberikan 120 rahmat sampai engke Ka'bah runtuh. Jadi Ka'bah teh akhir zaman engke bakal runtuh menjelang kiamat teh dibobok diruntuhkeun ku seorang berkulit hitam ti Abbasah. Jadi aya zaman bakal nyerang ka Ka'bah tapi geus aya umat Islam sabab sepi maka Ka'bah diruntuhkeun. Sebelum eta ti aya tiba heula ketika dibangun Allah ngalusurkeun 120 rahmat. Maka 120 dibagi 3 60 keur tawaf ngelilingan Ka'bah 240 keur salat bisa ngelilingan Ka'bah 20 keur jalma anu neuteut natap Ka'bah. Jadi lamun ibu engke sareng rombongan jeung sadabina urang teh tos tawaf kemudian urang teh salat urang bakal ka hotel teh Pak urang cicing Bapak urang cicing tuluy mundur urang teh kana arah anu lebih luasa di tukang yang heuy we kieu maka dirinya kumaha tetep Ka'bah Baitullah rindu sama urang sasalawat dirinya maka eta kabagian 20 rahmat socak kieu. Bahkan kadek kapala jamaah urang ketika menatap Ka'bah Allah dimanapun maka eta teh ulah henteu ngadoa sabab ketika urang ninggal Ka'bah itu termasuk saatul ijabah. Nabi ditanya, ya Rasulullah di mana doa yang paling dijabah? Saudara Nabi mana? Tinggal hadis di Muhtarul hadis. 2 ngareneng kita hadis. 1 indah khatmal Quran nalika anjeun ngakhatamkeun Quran. Jadi ibu bapak kadek. Jadi lamun urang ngakhatamkeun Quran teh upami kamari urang dina dina sasi saum. Ibu-ibu masak salah ngakhatamkeun Quran teh diterek maghrib. Tuluy 10 menit deui nepi ka urang teh aya 2 apar deui nepi ka rusuhan. Nah, kedua ada sampai injury time sebadakna. Nah, gulang binas beli selain sensari konsep ala di wasri presiden seminaji nanti warna sallallahu alaihi mau ada maghrib Pak. Saya tapi terboga kesempatan teu ngadoa. Jadi lamun urang namakeun Quran teh ambil waktu Pak anu laluasa. Keun antap heula salamar 2 lamar mah lalu urang salat kemudian urang malam dina hening ketika urang itu munajat ketika urang namakeun Quran beres umat urang munajat ka Allah hiji menang doa 30.000 malaikat man khatamal Quran wa yusallun sitina wa alfina malaikatil muqarrabin Allah maghfir warham ulana bisabab yahmil Quran sajal man khatamkeun Quran didoakeun ku 60.000 malaikat bukan lagi saja binti kadoakeun teh mangka eta teh diijabah ku Allah. Jadi umat ibu lamun urang maos Quran jeung khatam ulah henteu ngadoa. Dijabah luar biasa. Nu kadua hiji hadisna mana? Di mana ya Rasulullah? Indah ra'aital Ka'bah nalika aranjeun ningali ka Ka'bah. Jadi umat ibu awas umat dimanapun jeung sekecil apapun ketika ibu neuteut ka Ka'bah ulah menjadi barengan ku munajat meratap manjatkeun pangharapan doa Allah. Sebab itu saat ijabah ini demi Allah tidak ada di tempat yang lain. Keberkahan anu lain bagi tamu-tamu Allah anu kerinduan hanya nyali Baitullah. Urang teh mah ngeungeut teh Pak. Urang sholifat mustaqbilal Ka'bah bari teu katingali Ka'bah. Mustaqbilal kiblat mustaqbilal Ka'bah. Kadang-kadang jadi itu Ka'bah aya di hareupeun. Masya Allah, orang itu pertama yakin bukan
Ketika urang dicana kumutawai asup urang teh ka Masjidil Haram ningali naon teh urang teh geus di Madinah pokok masal urang nyimpang di Bir Ali aja karena mau kain ihram urang dina kain ihram teras teh beres heula di hotel terus teh kumutawai hayu urang ka Masjidil Haram ningali bangunan lagi urang geus seber teh rasa syukur jadi awas ketika urang sok ibu urang aya ngalebet ke Masjidil Haram cek urang teh bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram bil Allahumma ftahli abwaab rahmatik make adab jeung sopan ayun ke sampean angkatku geblus urang ka Masjidil Haram geus kitu teh rek kaluhur masyaallah tihang pak leuwih dikit masyaallah urang teh blik asup biasana lamun urang kanali kecrik dari altar brai teh Ka'bah lolobana pertama ningali Ka'bah teu kaampuh rasa syukur bunga jeung suka mata doa pertama ningali Ka'bah ketika kumu tauhid dibimbing kepada akhir sok ibu ngadoa abdi kacaca mata Allahumma jid hadal baita tasriban wa taqdiman wa mahabbatan liman hajahu aw itamarahu kalau tak taiba aku ceri kabeh bunga suka makan dua cita-cita di kampung kau kelewatan di baheula hayang ningali Ka'bah teh paribasa bila mustaqbilal Ka'bah ukur dina bayangan aja gatar aja lalajo sementara kita geus aya di hareupeun rasa syukur itulah yang diberikan kepada para tamu Allah anu kudu disyukuri masya Allah di urang kade umat ulah tengah doa neuteuk teh takzim takrim Pak takzim takrim urang memuliakan urang rendahkeun ulah maka bagaimana lamun geus rendahkeun ka Ka'bah kejadian beberapa kali jadi bila jombang jajak umroh jadi canaklah hotel 17 Pak lantai 17 kaluhur anu teh Pak Haji cekai dia malah pun teh bisa ningali ka Ka'bah di teh hotel teh sabab lamun itu mana sedangnya itu terus dibukakan Pak aya Japati kada dibukakeun oh itu cekak eta batasan cenah geuning Ka'bah teh leutik teh hideung kitu jauh-jauh teh coba eta jadi aya sikap jeung bahasaan merendahkan gitu anu meremehkan jeung mengabdi taksim teu berakhlak karena Baitullah turun memang dia bea sadayana Ron, tungguan di lobi, yang saya dina jam sakitu, sampai berkemas urang tawaf umroh. Keras ya Pak, turun di lobi sadayana, bring dari canak, enten kabatullah, kabatullah, Masjidil Haram, hari batur, hari itu, sok cekeng, aduh sadayana, saya tak apa, itu bertarung gitu. Nah, cina mana kabar? Oh, mana itu kabar? Saya kedua naon dia, itu Pak, astagfirullah. Dugi kapal, nguriling batur tobat yang mana yang macam di atas teh beres saja bina ngaping pada asal. Cina kapal kita tinggal. Jadi yang istighfar tobat kayak gila saja terus jadi itu. Karena repot nangis saja itu. Sanak sholat isya lagi mau gelar dari kata itu. Namanya berai lupa. Jadi Ka'bah itu bangunan suci Baitullah anu sangat luar biasa. Ketika jamaah merendahkan, meremehkan, maka dirinya Allahumma zid hadal baita tasriban wa taziman wa mahabbatan liman hajahu aw itamarahu. Gusti tambahkan kemuliaan, tambahkan kerja jamaah memuliakan anak oge, kehormatan, mencintaina, dinu haji jeung umroh yang sadaya hebat keluar. Kamu nanti nyerah. Bener Pak. Maka berkah lamun hiji jalma dianyangkeun ka Baitullah. Aji kumaha mun kabahna beli imah nu ma'ana eta nu kalender gini ya. Wah, teu datang make ongkos dibelel-belel. Jadi itu jadi ibu adanya dan aduh aku kakai teh yeuh ibu sadaya urang teh pajage. Ya Allah, ulah teu gaduh ketika urang menatap Ka'bah sabab eta doa keur dibuka ku Allah ijab. Wah, betul. Masalah. Nu kadua rek bersyukur kumaha urang teh mana mata aya dina talbiyah teh ucapan kalimat eta teh nu disebut komitmen janji ka Allah ikrar suci maka labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak apa itu tadi
Upami urang bertalbiyah Ibnu Qayyim al-Jauziyah istamala kalimatul talbiyah qawaidul qadimah wa qawaidul jalilah. Sungguh kalau menemukan dalam kalimat talbiyah maka ada kaidah agung. Nah, qawaid agung tadinya ada tauhid dinya teh Pak. Tilu tauhid. Hiji tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Jadi asma wa sifatnya yang Allah kasifatan sifat alam. Jadi bersesauran, maka dipanggil urang teh, maka jawabanna labbaik Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Moal urang nyarita kitu labbaik, lamun Allah teu manggil ku kalamna melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bener. Tak ketika ibu, ketika bapak jemaah haji maca eta talbiyah, omat lain bacaan sembarangan. Awas. Ieu teh ikrar suci. Ieu teh janji suci, Ibu. Moal aya saur Nabi, tilu suara jeung tilu bacaan anu matak menggemparkan, bikin malaikat langit takjub. Sampai urus aras teh. Satu kalimat takbir. Allahu Akbar itu membuat takjub para malaikat. Jadi takbir apa? Nembus ke langit. Maka disebut sholat mi'rajul mukminin. Nah mi'raj teh naik na jelema iman teh ku sholat. Maka sholat ke mi'rajna naik. Maka alam masuk urang, alam malakut, bener alam jabarut langit, alam malaikat jeung alam lahut eta teh naik koneksi. Maka kedua buka kunci eta koneksina lamun dina HP eta kodena aksesna. Terus kakara bisa internet, kakara bisa WA, kakara bisa fasilitas. Teh sholat ke naik teh kapangi takbir. Sabab kalimat takbir itu bisa akses opat alam. Karena kurang menibu naraskeun haji, nah hari sholat di mawalan la ilaha illallah ku tahlil kumaha sholli fardhu la ilaha illallah. Nah itu tahmid alhamdulillah. Betul. Nah itu tasbih sholli fardhu subhanallah. Nanti kuah sholli fardhu la haula wala quwwata istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu takbir, sabab takbir nembus ke langit. Dengan kalimat takbir hiji-hijina ibadah anu teu meureun salat di mana-mana aya teh. Urang puasa eureun setahun sakali, jangan Allah. Hiji-hijina ibadah anu terus nepi ka mutlak. Urang penting jeung sakitu tobat. Ngan eta tobat bisa dieureunkeun kana takbir. Ada ketika zaman imam sakumaha tawaf kayak ibu diri itu keadaan ayo we tawaf geus qomat tawaf keneh jamaah kakara we imam geus teh istau sukupakum istau angkatinu istau aina min tamami saleh istau sukupakum ada jajaran Allahu akbar beres mereka eureun semua takbir masyaallah. Duh, eta teh kakainya urang teh bersyukur teh haji umrah teh ceng karaos teh jadi nikmat nu adana di dieu tidak dia ada di mana nih jadi itu mahas Allahu Akbar sebelum Nabi Allah bergegas saja cepat aja komatna rab Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar la ilaha illallah. Jisawat makruh jalan imam bersih pas suara speaker teh kaya botak-botak istau angkatino jajaran barisan rapikeun Allahu akbar imam galina teh Fatihah alhamdulillah rabbil alamin Fatihah ngareuna maca ayat suratna ngareuna salat ngareuna nu adzan ngareuna nu qomat ngareuna naon cing sababna nu haji nu umrah
58 juta. So, beda aja nunggu. Pribadi rek pangawasan jeung si dadan rek haji teh kali itu ka sancang. Nya saung gambar. Ari kesan beunteun bakal rek magrib teh dinya hiji-hiji kan cek dulu heula kopi Pak. Dan baca yang magrib udah deui kan cetingkan kan teh. Ora suka terus sama kopi pamun gitu bakal istirahat buat maghrib hari maghrib depan dina takbir eta teh cing teh buat makan teh baru makan dan kita pagawil urang da tuh jeung antri jeung naon sebut teh ayeuna mah mas bawa ka kantun kitu sarokaan jeung saya ge ari sarokaan teh jeung salat dina gawin teh tanjung teh insyaallah jeung sisi walangan kadang teh imam pas keun dina padiak woi magdugi alaihim walam amin dan kapak sawe itu di aminan kan asup kana surat lam nasru laka sadro bawa angka witro alati angkodo dokter kepribadian saya supir wae si dadan Haji ari eta riwayat naon namanya di aliyah. Nah, eta cenah-cenah di bawah teu tina. Dipikir teu ngareuna cekan deui. Dipikir naon sababna teu ngareuna. Oh, teu main. Uyunan kulina gawin. Dari jeung di aja. Beda ieu jeung di ditu. Masyaallah. Bener. Berkah luar biasa. Keagungan ke Allah ketika orang menatap Ka'bah. Nomor kedua, sholat dirinya. Maka sekarang Nabi, sebab kayak ini gelombang kedua orang tak, langsung ke Mekah. Jadi 23 dinten di Mekah. Nabi meninggalkan sholat dirinya, ibu. Lain perkara enteng. Nabi tadi pidato Masjid Nabawi terus direnovasi. Macam pidato, ya sahabi. Pak inna salati di masjid hada. Lamun anda salat di masjid ieu, di masjid Nabawi, lebih utama karena tibatan salat kalau rakaat. Masyaallah, tibatan saratna 1000 rakaat. Dibandingkan jeung di luar Nabawi. Illa antum salat di Masjidil Haram, kecuali lamun anjeun salat di Masjidil Haram. Fa inna salati di Masjidil Haram. Lamun anjeun salat di Masjidil Haram, lebih utama tibatan 100.000 rakaat. Dibandingkan jeung di luar Masjidil Haram. Coba Pak. Jadi lamun ibu engke ka Madinah kemudian sholat di ditu maka eta 1 rakaat teh sawajeun 1000 rakaat di dieu. Cing ibu di mana deui? Saha nu sawangi kantos sholat 1000 rakaat halal. Betul 50. Betul Pak. Masa sholat di Masjidil Haram sawajeun 100.000 rakaat. Kali betul kok 23 dinten. Di Masjidil Haram teh urang di Mekah teh kali 27 derajat mun berjamaah teh kali 17 rakaat kali 23 poe kali 100.000 seperti 818 tahun ibadah sholat tidak ada diberikan oleh Allah. Ulang ke Madinah maka dirinya ya 27 derajat angkat salat berjamaah kali 17 rakaat kali 5 kali 8 poe kali 1000 sabajeun 318 tahun ibadah. Gabungkan boga pahala ibadah ceng-cengan sholat unggul 1213 tahun ibadah. Coba mana ini diberikan untuk siapa? Rek syukur kumaha ibu tamu-tamu Allah urang sholat tapi sholat di Masjidil Haram di sanajan urang Jawa Barat boga masjid kebanggaan Al Jabar jadi ngilu di pelemahna teh ibu muslimah bocor itu aya jam 2 Al Jabar istri kos ada digantungkeun Pak. Nah saya penting-penting deui pancen kudu salat subuh di ditu hayang berjamaah di Al Jabar. Jadi Pak 50. Masa ya salat di Masjid Al Jabar Pak teu leuwih utama tibatan di Tanjung di lemah teu sarua we ganjaranna. Tapi salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi 100.000 rakaat. 1000 rakaat. Digueuriha. Ieu mana? Tidak ada. Di masjid yang lain ibu teh sing sehat sing sehat masyaallah enggak pula jadi Haji Fatmah teh cepat we di imah gitu antara ka masjid karena mataku sehat duduk bungkul atuh penting salat mah lengkap di ditu maka sareng Nabi maka eta khotbah al-salat 50
ngalihkan jelema menuju sholat berjamaah. Awas. Maka ngalihkan murah jagoba. Bikul hampatin hasan. Setiap langkah dari itu pahala kebaikan itu tercatat. Khotbatun awal turun derajat. Khotbatul akhir. Bu biar orang kudu baku. Langkah sejen diangkat derajat. Sejumlah langkah dosa dihapura. Masya Allah. Maka ayat tadi salimah. Ya Rasulullah, sahaja abdi di antara abdi nuhadi ada sholat berjamaah. Apa cukup? Ada pangcungnya di antara anjing ke masjid. Dan lamun orang ditakdirkan ibu dan diri itu makam berada terdi. Dan baiklah kukulutus gempang beda besagalan bahaya. Eta teh justru semakin jauh, semakin selengkap jumlah pahala, jumlah derajat, jumlah dosa dari kukur. Tina lengkap. Oh, rokaat. Berkah sangat benar-benar luar biasa. Nu kadilu rek syukur kumaha. Di ditu tadi sayogikeun ku Allah makom ijabah. Ari makom ijabah tidak ada dari Allah di tempat mulai. Hiji kurang ketika ke Mekah, engke gelombang kedua, maka di dinya aya 13 makom ijabah. Catat Ibu, hiji di Multajam. Ari Multajam teh Ibu, aya urang surut Hajar Aswad, kemudian ieu panto Ka'bah, yaitu Hajar Aswad, Ibu surut antara panto Ka'bah nepi ka sudut Hajar Aswad itu disebut Multajam. Sabab nama jelema teh yuyun loba gugulantungan dina Ka'bah eta teh saya takkan gugulantungan dina panto Ka'bah. Multajam teh panto Ka'bah gitu Pak. Tuh kaditu itu naon Hajar Aswad mangka eta teh 80 cm aya askar nu nantung dirinya aya marmer bodas gugulantungan meke ka jaga eta teh Pak. Nu disebut urang singklina bumi, singklina nepi ka hadratul kursi dan tajina kieu. Asma teh lain saeutik 70.000 malaikat. Nu ngaminan eta teh paling intina. Maka lamun urang 23 bintang di Mekah benteng urang lagi. Qomat ulah henteu. Doa hayang urang kamu Allah bimbing kajian pesadak-sadak deui sadayana. Bawa pengharapan cita-cita jeung proposal urang panjangkeun anu maha kawasa sabab eta adalah inti terbaik makom ijabah paling mulia. Bener, kalau lamun urang biasa angkal dada, sareng angkal urang damis kena dinding Ka'bah, gitu. Masya Allah. Dari urang, gelap-gelap ininya pesedek-sedek, perjuangan Pak. Ya Allah, bener. Nu kadua urang dina makom ijabah mana di Mijabur Rahmah. Naon Mijabur Rahmah teh? Eta teh ibu hijir Ismail. Jadi Ka'bah teh baheula teh juga penjakir, panjang. Boleh ka dieu? Tah eta teh diteuteun ku Nabi. Maka eta jadi kubus Ka'bah, kubus teh persegi 4. Sisana dilingkarkan setengah lingkaran disebut hijir Ismail. Mata lamun urang tolak omat ulah dirajeunan. Ibu teh buka kain teh make jeung ilisir naraga eta teh kana marmer teh. Ulah sabab eta teh bagian Ka'bah. Mata urang Ka'bah aya di sebelah kiri kieu dan urang tetep dinya sebelah kulusar ilisir sabab eta teh termasuk area Ka'bah. Maka Siti Aisyah meningatkan, ya Rasulullah, abdi hoyong sholat di jero Ka'bah. No, di dieu bae dipernahkeun ku Nabi di hijir Ismail eta dina dalam lingkaran. Jadi itu aya panto, tidak aya panto pangparatan juga gitu. Maka didinya ke sholat 2 rakaat, maka sholat didinya sareng sholat di jero Ka'bah. Jika jelema anu ditakdirkeun sholat di jero Ka'bah. Anu ieu adalah zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Orang nak suci, urang mungkin bahkan tak menutup kemungkinan urang sujud, dina bekas sujud Rasulullah. Mahal rek syukur kumaha. Urang ngincit teh Pak dina berlian Ka'bah. Eta aya tapak-tapak Nabi ka urang tapak tilas. Rek syukur kumaha. Urang Garut wae lamun hari jadi Garut, urang leumpang balik jogging di mana tanah di bawah. Di Limangan depan abdi mereka training hari jadi kita teh napak tilas karugun urang baheula di ditu cenah ge lalu urang eta mah urang napak tilas mulia nabi ti Nabi Adam anu pernah guling Ka'bah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Masya Allah, semua nabi-nabi agung dapat urang teh kata-kata euy ku urang. Masya Allah, rek disyukur kumaha napak tilas agung para nabi-nabi jeung para utusan. Bener-bener mangka didinya urang teh umat lamun dina setengah lingkaran kadua didinya di luhurna talang emas eta teh makom ijabah panjangkeun saja beuti doa naon salat 2 rakaat eta urang munajat ka Allah ini makom ijabah kadua.
Awas, nu katilu di mana? Dina makam mata sakulilingeun tempat tawaf, hartina sakulilingeun Ka'bah areal dirinya ulang koma. Doa terbaik, awas, ia sudah Hajar Aswad, ia pantok Ka'bah, ia tadi mau tajam, tak urang doa ke dia Pak, tapi kan dia tina rukun Yamani dia memang Hajar Aswad, mantap doa khusus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Masal 7 kali Pak. Duki urang ka Hajar Aswad berarti dinya satu putaran. Lalu urang istilam Ka'bah ke Hajar Aswad selalu ada di samping kiri. Umat ulah kapayuna, umat ulah katolongan. Jadi disiplin rukun tawaf bahwa Ka'bah itu adalah ada di samping kiri. Mata orang ketika menoleh di sana sarokat dengan satu putaran, tetapi orang rek mulai putaran. Dan ini berakhir di Hajar Aswad. Dimana ayat pantau, ayat lampu hijau kalau berarti lempeng, maka orang istilah Bismillahirrahmanirrahim. Visualisasikan seolah pandangan orang menyentuhkan Hajar Aswad. Setelah itu dikecup, lalu Bismillahirrahmanirrahim. Tahu pakai cipok. Baik, tapi dinya urang Hajar Aswad dugi ka makom Ibrahim jika kurung manu eta doana khusus mana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah eta teh hubungan 5 kali lamun urang tereh mah mun pas sedek 11 kali eta teh doa nu disunatkeun lain mah henteu eta we doa teh anapan urang aya bimbing ku KBIH insanya bina aya putaran kahiji putaran kadua ieu eta mah tamah ngabedeg deui lamun ibu ngabedeg sah sabab eta mah apal ngan tamah ngabedeg urang eueuh gawe munajat sabab didinya sakelilingeun tempat-tempat ijabah ngan urang dipanggil didinya sok inta ceuk paribasa urusan dunia baruda urusan bisnis urusan karir urusan di kebon urusan di warung di mana ngan kade ulah poho bisa ada keterlanjuran berdoa lain nepi ka untung we arahkeun ke Allah kalau ngadapina Omar bisi poho dunia hasanah wa bil akhirati hasanah maka ketika ka rukun Yamani teh sudut Pak sudut Abah anu sebelum sadar asfal maka dirinya Rabbana atina fid dunya hasanah jadi ngarautan doa tadi ulah mentakeun kahadian dunia jeung akhirat mah gitu kira-kira urang umat jadi suhun ke patina kuriling teh hayang naon barudak urang punten rumah tangga karir karya segala bisa mah punten itu Pak mangka dirinya kade ibu tobat teh mangka hiji-hijina ibadah nu pertama punten nu pertama kalau punya tawaf teh salat tawaf Pak eta teh Nabi Adam teh pada di kaluar di luhung surga kalau kadunya tempat diusir ahzatul minaf ada minat jannah di lungsurkeun Nabi Adam ibu usul ka Allah pedah kalau berubah geula di surga teh aya Baitul Ma'mur tempat Allah murid eta teh hiburan jeung salah lamun kitu maka ketika dikecilikeun ka alam dunya usul ka Allah teh Gusti hayang aya tempat tawaf maka di Allah didamel eta Baitullah maka tawaf teh ibadah pertama catat ibu rukun aya haji jeung umroh dina haji ibu aya wukuf dina umroh teh aya apa dina haji aya jumrah aqabah jumrah ula jumrah wusta dina umroh teh aya bener dina haji aya mabit di Muzdalifah di Mina dina umroh teh aya awas dina haji aya ihram dina umroh aya ihram awas dina haji aya talbiyah dina umroh aya talbiyah dina haji aya sa'i dina umroh aya sa'i tapi teu aya sa'i sunat awas tapi aya haji tawaf dina umroh tawaf tapi tawaf mah aya sunat tawaf sunat jadi tawaf mah ibu sunat maka kamu urang ka Masjidil Haram entong salat tahiyatul masjid disecerikeun ku malaikat maka urang lamun banyak keneh waktu didinya terus urang tawaf sunat tadi bismillahirrahmanirrahim niat abdi tawaf 7 putaran lillahi ta'ala maka mulai dari Hajar Aswad lalu bismillahirrahmanirrahim lalu lengkahkeun sampean katuhu tetap Ka'bah
ayat digigireun urang dinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nepi ka makom Ibrahim. Jadi itu teh geuliling pek ngadoa naon tidinya ngan kade tadi tidinya rukun yamani robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati nepi ka dinya beres deui nepi ka hajar aswad sakuliling. Terus gitu mangka lamun urang beres tidinya terus urang tos salat memeh ka maktab memeh ka hotel rek tawaf deui perbanyak tawaf nepi ka tadi ieu kakak mah 120 rahmat tapi 120 nu leuwih loba teh 60 keur jelema nu tawaf salat mah 40 Pak rahmat teh tapi jelema nu tawaf 60 nu kadua nu katilu ninggal ka Ka'bah 20 jadi urang-urang geureun tawaf lamun pribadi canggel jamaah dalam pojok di tenda naik kaluhur di lantai 2 teh ibu saja sabab saputra teh 10 menit ibu lamun di lantai 2 hanya saya didinya hari didinya urang teh 20 menit ge beres dicatat Ka'bah lamun naik ka lantai 2 untuk pirajenan ka lantai 4 ibu 2 jam setengah teh wah hiji teh punten pika ayo urang alhamdulillah di luhur di Masjidil Haram Pak di luhur di balkon gitu berjumpa ke langit cok cek haji bisa kenapa dan dengerin era aceng cenah bisa lamun eta cenah dibatalkeun naon teh geus teu kuat kenapa tadi hayang nantang di dieu cenah mun teh cek nyewa roda 300 real terus cek ngaluskeun opat bincuk bener jelema pemuda lah gitu eta mah urang ukur iseng-iseng hayang coba-coba anak udah coba-coba pilih pueun mah nih berapa di lantai 2 gitu anak didinya eta teh mentak seukeun ibu tawaf urang jadi tawaf aya sunah mentak tawaf aman saeutik aya sunah tetapi tawaf maka memperbanyak tawaf jalan itu adalah disunahkan. Mata kamu urang ke sholat di Masjidil Haram, keur urang kebagian di mana bapak urang tawaf layu, luksur ka altar, keur batur baralik urang mangkadinya, rek memeh balik ke hotel, hayang tawaf heula urang. Daun ka masjid tawaf deui, bahkan lamun priwatos mah bener, lamun geus 7 kuriling, kuat keneh geus sama keneh niat deui, rek niat deui putaran kadua 7 kuriling deui. Oh deh. Bener, hebatna tawaf. Naon ieu mumpang-mumpung urang di sakurileunna masjid sakurileunna Ka'bah mantap disebutna eta teh tempat ijabah bener nu kadua nu katilu nu pertama urang ngadoa teh urang di sumur jam-jam naon di sumur jam-jam teh itu ketika urang ningali Ka'bah kemudian urang beres tawaf kemudian salat di belakang makom Ibrahim kan capek maka disunahkeun urang cai jam-jam ieu cai teh ieu cai barokah bener jadi salah satu anu khas di Arab deh bener mungkin korma urang bulan puasa bisa hadir tapi ketika urang dikirim cai jam-jam urang meser belum tentu mungkin kecampuran mungkin tapi di ditu Pak Masya Allah eta teh cai jam-jam teh boga 25 haran Pak mujizat di Allah bener jadi ibu sing warok di ditu awas pribadi mah ceng kan aji kan unggal ka Mekah Pajawang kan sudah udur beberapa saya teh ngeman korma 7 oleh cai jam-jam semetkeun kana kulkas simpan dibubuhkeun Pak korma sekali teh enjing sawengi subuh teh dibulak gitu eta teh metode obat mandi jam-jam ketika jam 11 teh carageun teh nantinya Pajawang Masya Allah bener urang didinya namun cik berkah cai jam-jam urang ketika ninggal Ka'bah lalu urang berdiri kemudian ulah cuman cemen ketika urang cai jam-jam cek hadis kudu dileguk tapi ingat doanya Allahumma jibna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifa'an min kulli da'in catat besar ya manggil jam-jam liman sarila ari cai jam-jam teh tergantung niat itikad mu'minuna maka saeukeun Nabi lamun eta jam-jam diitikadkeun ke barang ieu main maka sehat eta jelema insyaallah lamun keur hiji tujuan hajat maka eta jelema terkabul hajatna jadi urang teh tergantung urang niat maka naon energi cai jam-jam anu masuk kana aliran darah itu mengganti elektrolit tubuh maka jadi terpancar kebahagiaan keberkahan lamun urang tadi itu ibu teh gentos
begitu kan itu urang menjalan cai jam-jam kemudian simpan tentang pakai jeung cai naon Pak minum kopi mayak super mie urang ngaliwat urang gitu ya cai jam-jam sok keras teh masalah ngan didinya ada rahasia doa baik nu umrah maupun haji naon perkara urang Allahumma jibna ilman nabina Gusti tambahkeun abdi ilmu nu mangmana naon urusanana antara jam-jam jeung ilmu nu mangmana bahkan sifat mikulidain obat mati akhir ke doa jadi rahasia lamun jalma geus umroh 12 poe di Mekah jeung di Madinah loba minum air jam-jam komo jelema ibadah haji 40 poe punten nu diinum teh lobana cai jam-jam cai jam-jam teh geus ngagenti cairan di dalam tubuh maka cairan di dalam tubuh eta teh berkah kabawa kalemur maka kalemur teh jibna ilman nabi'ah ngajadikeun energi anu getol ngaji hayang memperdalam agama nepi ka hayang ngarti kana ilmu nyisihkeun ngaluangkeun waktu ngaduk nyantun tentang zaman keur naon tolak ilmu duduk di majelis ilmu ini ngaji ka mana eta teh berkah cai jam-jam nepi ka urusanana jeung jibna ilman nabi'ah itu jadi lamun jelema geus balikeun haji balik aja umroh balikeun umroh tara ngaji eta teh berkah cai jam-jam tadi na diri teh kitu kira-kira paham Pak mata disuhunkeun ku urang ketika nyuhun cai jam-jam teh Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an Gusti abdi nyuhunkeun ka salira ilmu nu manfaat naon ilmu atuh lain rezeki lain naon yang sadayana ilmu pertama yang utama teh hardina 40 poin ini 12 poin ini umroh udah diganti elektronik nepi ka jadi kekuatan hirang jeung berantos motivasi hayang ngarti kana agama naon sababna paham dan bae Bapak mayyidullah khairan saha jalma anu rek ditakdir jelema hade ku Allah cirina yupaqqu bihi dia paham kana agama wah paham kana agama lamun jelema karadaek dakul dina majelis taklim ilmu agama wah paham kana agama lamun karadaek ngaluarkeun rezeki keur make sarana ilmu agama karena ilmu jadi paham karena agama jadi jelema halus di sisi Allah sabalikna lamun jelema ditakdir goreng eta jelema jebludin bodoh karena agama jadi cai jam-jam di ditu nu dieueut teh diharapkeun geuti semangat hirup balik ka luar teh resep talab ilmu resep ngaji kitu kira-kira nu kadua warizqan wasi'an nembe rezeki anu luas nepi ka rezeki anu luas ingatkeun Pak Ibu lamun urang cai jam-jam teh Gusti abdi layak berkelimpahan abdi Gusti jadi magnet duit anu datang di mana wae di berbagai arah di saha wae aktivitas abdi anu jadi duit jeung sadayana maka diganti elektronik tubuh ku cai jam-jam berkah beunteun karomahna maka dirinya nepi ka urang teh jadi semprani jadi magnet ke rezeki kau itu sok rasakeun sabab urang gerentos di manfaat cai jam-jam tergantung iktikad nu kadua disunkeun urang teh warizqan wasi'an rezeki anu luas tong kaget Pak mun jelema geus ibadah haji beuki beungharep kitu naon sababna kan itu untungna jadi diri teh magnet rezeki berkah dina cai jam-jam salah satu paham masyaallah nu katilu wasifaan min kulidain Gusti jantenkeun obat penyejupikeun segala macam penyakit jadi penyakit lahir batin urang teh jasmani rohani gering Ibu maka dina cai jam-jam Gusti abdi teh gaduh keluhan di dieu ya Allah damankeun ku berkah cai jam-jam rego urang teh rasakeun masukna kana berat syarat arahkeun kana penyakit dina bobokong iya urang kacepit iya asam urat urat Gusti asam urat maka teh kau kumaha jenggot teu nya kacang-kacangan hejo-hejo eta dari sawah asam urat anjing ari asam urat mah teh kau ningali nu boleh lah berkatan mah teh urat mah ka Gusti abdi teh sok asam urat gitu teu kau urang teh ningali nu geus seksi sok sangka takeurkeun Gusti ieu teh penyakit teh Mekah kitu beunteun masyaallah tah eta jadi cai jam-jam teh berkah dan itu adalah tidak ada di tempat benar, Masya Allah. Maka dirinya ibu ngadoa teh makom ijabah. Kalau cakuran sa'i maka dirinya disopak mah ibu katinggal Ka'bah dengan sapotong. Ibu teh malam kadinya urang anu amali ka Ka'bah ka kiblat nya teh ngadoa punten awas ye dina kitab salah satuna lamun urang disopak maka urang nyuhunkeun putra nu saleh.
Sabab sasakalana Siti Hajar nyuhunkeun ka Allah didingeun Nabi Ismail kadoakeun mata simbolna urang lamun urang disopak mulai urang sok sa'i mulai sa'i ulah teu ngadoakeun urang. Jadi kadua masaik teh sepanjang antara sapat jeung marwah eta doa deui urang eta teh makom ijabah teu aya di tempat lain. Urang teh ngadoa dirinya tah di marwah mah ibu katinggal Ka'bah teh sabab katinggal bangunan kahalangan maka tetap ningali ka Ka'bah maju ka Ka'bah dirinya mah nyuhunkeun rezeki ibu sabab cai jam-jam sebagai simbol tina rezeki disuhunkeun ku Siti Hajar teh dirinya rahasia teh punten awas teh pahamna urang oh ieu ting saya punten jadi urang teh disopat nyuhunkeun putra sing saleh wajib di marwah mah urang nyuhunkeun rezeki dirinya eta teh ibu punten nu ka-12 di semua area Masjidil Haram eta teh makom ijabah. Jadi ibu kan ibu teh mawa pangharapan mawa proposal ajukeun minta lamun ibu naroskeun Pak Haji naon doa nu terbaik catat ku sararea tidak ada doa terbaik ketika urang meminta ridho Allah surga Allah jeung aya disalametkeun dina sedina neraka itu doa terbaik. Maka doana Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Naon sababna? Sahajama nu disalametkeun dina sedina neraka asupkeun ka surga maka wa man uzizati aninnar wa udkhila jannata faqad faz. Jelema nu disalametkeun dina neraka asup ka surga faqad faz geus sukses ka cida eta kata berapa apa termasuk di dia di rumah bener sanes kumpul di situ Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhat. Kami ibadah sekali ibu bapak sekalian. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ji dua dulu. Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa eta teh doa terbaik lamun jalma diberikan ridho Allah surga Allah jeung selamat tina sedina neraka tidak ada yang lebih keutamaan daripada itu semua. Termasuk di itu ibu dina makom ijabah ulah henteu munajatkeun eta sajami dirinya mah urang suhunkeun ceuk paribasana keur dikabulkeun di imah nepi ka disamat kabeh doakeun urang segala sesuatu panjatan jeung ratapan. Paham? Iya teh makom ijabah yang tidak ada di tempat lain. Untuk siapa? Mereka bersyukur kumah dan ditakdir tadinya ke tamu-tamu Allah. Nu kaokat urang teh erek tobat tahu. Omat ulah teh istighfar termasuk dina wukuf di atas. Urang teh pak wukuf teh tinggal ibu kudu ngerti ya. Paham? Dina falsafah haji sabab ngaji haji teh manasik haji ilmu pokokan jeung praktekan hanya sekedar fikih Pak. Tapi ayat filosofi haji, ayat akhlak haji, benar, ayat hikmah haji, ayat sirul haji, rahasia yang saja bin. Maka kamu paham utuh dina manasik ilmu pokokanana, jeung ilmu syariatna, jeung ilmu hakikatna, wah komplit. Benar, wukuf teh ibu dina bahasa Arab eueuh. Mata lamun urang aya tanah dical cai, dijual dibalik, teh disebut tanah wakaf. Lamun urang maca Quran ibu berhenti disebut tanda wakaf. Kurang 10 poe di bulan Ramadan atau mana eureun cicing di masjid disebut itikaf. Maka wukuf itu teh berhenti. Naon berhenti teh lain malamun eta teh genep jam. Dimimiti urang tergelincir panon poe geus ngadangukeun khutbah wukuf memehna urang salat wafat maka sampai bener tergelincir matahari teh urang teh calu eta genep jam tadi teh ya 11 tahun Pak. Kayak eta maka ulah disia-siakeun naon amalan utama tidak ada lain bahwa urang termenung wukuf cicing istirahat kejematan eureun dirinya dalam muhasabah introspeksi diri. Maka urang sadari muhasabah teh Gusti hiji bersyukur abdi geus ditakdirkeun bisa wukuf di Arafah. Awas ulah henteu urang bersyukur. Kedua
Gusti urang tobat ya rumaos abdi loba dosa nu dilakukeun tina kecerobohan, kesombongan, kabodohan, kasombongan, nu dihaja teu dihaja, nu dilakukeun dina gelapna malam, dina terang benderang siang, nu gede nu leutik Gusti. Moal kieu abdi lamun kabawa ya dosa ka akhirat, kemudian abdi kudu diganti ku siksa salira. Maka semua taubat jadi berhenti urang. Bener. Jadi urang untuk memikirkan anak, maka dirinya kalian ya insan di makhluk tingali diri diciptakeun tina naon terus urang teh bakal ka mana urang teh bakal ka akhirat geus naon nu dibawa bakal rob. Maka dirinya anjeun kudu ditelan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Naon geus diperbuat ku anjeun, naon geus dipersiapkeun ku anjeun ieu urang teh dibalik ku kain ihram. Urang teh bakal kitu cicing dina miniatur akhirat dina mahsyar teh hukum. Maka lamun urang kieu teh bakal dikubur, urang teh bakal Gusti Allah naon geus dipersiapkan jelema hukum geus dianyapkeun ka pagero di mahsyar. Lalu sadar karena akhirat geus dibawa naon, rek bawa naon jeung naon geus dibawa dipersiapkeun. Mangka dirinya Gusti paparinkeun abdi kesadaran iman sampai beres ieu buku abdi balik ka lembur teh soson-soson ibadah mawa bakal pi akhirat. Geuning abdi teh calon-calon mayit nu bakal dibungkus teh kieu jiga kain ihram. Itu abdi teh bakal masukkan kereta jenazah disebut ambulan. Urang Cidatar mah ambulan teh kendaraan angker Pak. Rek teu angker kumaha tuh ambulan di Cidatar mah. Setiap anu naik da pernah gagal maut bae. Maksud aing mah jauh ka dunia akhirat. Oh, jadi sadar diri urang rek di mana, urang keur di mana, urang bakal ka mana. Maka dirinya disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi raji'un teh Pak konsep lain ukur bacaan unggul tapi jadi kesadaran ilmu urang teh Allah keur hidup di bumi Allah ilaihi raji'un engke bakal habis kontrak hidup kembali kepada Allah. Lalu sadar geus naon diperbawa, naon dipersiapkeun, naon rek dibawa. Maka koper urang itu ngan ukur 35 kilo. Pak koper kertas kentengan 12 kilo. Cik rek mawa koper ke akhirat geus dieusian ku naon. Itu maka buku menyadarkan di mana jati diri, hakikat diri, ke di mana, reka mana. Maka dirinya, masya Allah, urang berhenti dirinya, wukuf di Arafah. Lamun genep jam pun ngacentul, lamun urang lamun tamu teu meunang naon cilaka. Bener. Maka kesadaran diri ieu wih teh tina wukuf eling ka akhirat. Sosok ke akhirat bebekelan ibadah dan orientasi tadi disebut akhirat oriented. Maka orientasi akhirat semua hasil kena hukum. Masya Allah Pak urang keberkahan anu sangat luar biasa. Maka dirinya taubat ke Allah. Jadi urang gawe teh salat anu harga dari itu dirokaatkeun di jumlah kedua naon munajat di tempat-tempat ijabah katiluna urang tilawat urang seueurkeun baca nomor kaopat mah urang neuteung ka Ka'bah napa nomor kalima tawaf bener nomor kagenep tobat. Masya Allah. Nomor ka-7 ibu engke ka Masjid Nabawi maka urang nyeurkeun sholawat saja binti sholat urang teh dirinya moal bisa tawaf tetapi munajat taubat jeung sholawat berkah kudu urang bersyukur lamun urang ka Masjid Nabawi. Naon tinggal salat Nabawi lamun anjeun kudu bersyukur karena nikmat iman jeung Islam nu dibawa ku Nabi tuluy anjeun punten datang ka Nabi tergopoh-gopoh di lembur walau haba ketika ibu busur pakai roda tuluy teh sampai ke Madinah bersyukur bisa jarah maka moal cumpuan ku anjeun nikmat iman jeung Islam nu dibawa ku Nabi nu dibikin ku Allah ka anjeun. Maka dirinya namun gunana urang di Madinah punten hiji ditakdir jarah ka makom Nabi. Naon jarah menang haji ya aya Salman Al-Farisi teh di Persia Iran mun ayeuna madamu aya Nabi Muhammad maka datang terus masuk Islam jeung nepi ka dicawiskeun ku Nabi yang Salman Al-Farisi salah satu sahabat nu masuk Islam. Naon sababna perjuangan lempangna dipuji ku jauhna di Iran. Jauh mana di Iran yang di Indonesia Pak? Ke Arab jauh kene di urang. Maka sahabat teruskan, ya Rasulullah, lamun aya sahabat anjeunna para umat salira geus berkembang ka Bizantium, ka Cordoba, ada
Andalusia, Bosnia Herzegovina, ke Ukraina, ke belahan Asia, Indonesia, nepi ka lemah heuleuh. Terus engke teh aya tapi salira geus maot. Terus aya bicara ka salira, berkunjung ka salira. Kumaha? Mangka saeur Nabi, "Man jarra ala qabri." Saha anu jarah ka kubur kaula, hartina lamun kaula geus maot, mangka manehna saperti kazarah, saperti ngajarahan kedatangan kaula ketika kaula masih hidup. Naon untungna? Saha anu ngajarahan ka kaula, bari mawa keimanan jeung kecintaan rindu ka kaula, maka ma'i il jannah, bareng jeung kaula di surga. Amin. Tolak. Jadi bagja rek syukur kumaha urang ditakdirkeun bisa jarah nepi ka keuna upahila nepi ka ma'i il jannah. Saur Nabi bareng jeung kaula di surga. Mahal urang teu bisa masyaallah. Nu kadua mana? Urang rek ditakdirkeun dinya salat 1000 rakaat. Naon didinya? Punten terakhir urang bisa arba'in. Ukakai duyun awak adik-adik. Masyaallah. Ieu lamun urang salat 40 kali jeung Nabi sahaja anu salat arba'in 40 kali berjamaah teureun kitu salat. Mangka eta jalma naon? Dicabut tina stempel munafik. Hebat tapi jelema dicabut tina stempel munafik, Pak. Geus bebas tina munafik. Maka para ulama aya dua, di mana lain salat bungkul di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram oke, termasuk di Masjid Lembur. Maka lamun urang di Lembur 40 kali berjamaah teureun pada pandinten kan 5 eta teh dicabut stempel munafik. Jadi para ulama mun di Nabawi bungkul cenah. Tapi urang pada umumnya naon sababna hese na salat berjamaah 40 poe sok 40 kali. Sok di dia saha anu 8 dinten tuluy teu eureun berjamaah na kantos teh mah da eser. Ibadah sepas ya. Eta teh di 2 deui ya geus 2 deui cek geus kitu teh. Ya magrib da ibu asup hiji deui cek ieu. Ku geus 29 di salat berjamaah. Aten da ibu ditol ratek mandek dina ngantri ku ambil 2 kilo. Coba urang rek salat berjamaah bawa ngantri mobil sorangan cek rek berjamaah di mana-mana turun heula tina jalan tol tuluy salatin saha jeung kaki dina mobil jeung sae oge terus saja lebih ke batal hese na berjamaah 40 poe sok kasakeun. Jadi 40 berjamaah urang itisal secara berturutan teu eureun eta teh perjuangan di ditu mah dipaksa komo keur mah pahala gede 1000 rakaat keur mah bebas tidak munafik dipaksa ku sistem. Maksudna sistem teh di dinya arba'in 8 dinten kali 5 40 poe maka bebas tidak stempel munafik. Cik lamun jelema geus dibebaskeun tina stempel munafik keberkahan jeung kemuliaan demi Allah ya teu aya kecuali ke tamu-tamu Allah. Kudu bersyukur urang sadaya eta sing sehat berkah. Utama ibu bapak calon bujang menang stempel di Nabi mana al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Buruk nu pantas ganjaran hebat Allah keur seorang haji mabrur kecuali sawarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Surga Masya Allah numawi sekali sing sehat, sing jembar, sing berkah. Doakeun ibu tiditu panggil sadayana ibu terus dihapunten di ditu ge Gusti hapunten terus abdi jeung warga-wargi abdi ngumpul ngariung dina jamaah. Ya Allah paredaskeun bersihkeun wali malistaghfar lahul haj jaman dipamentakeun hampura ku jemaah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Sakitu ibu bapak anu kabeh atur kamu motivasi lah eta mah bagi manasik mah tos paham sadayana tos kamu tos cerdas sareng sadayana insyaallah mudah-mudahan sing mabrur sing makbul. Amin ya rabbal alamin. Hapunten anu kasebut bila aya ungkap ucapan kirang berkenan berkesan wilujeng sekali deui mulih ka tempat hadir kalawanyana haji hajat mabrur. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.